Silalatu Gunung Salak dina episode Huru Hara Alam Siluman. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemlengna dina roman fiksi sejarah menggambarkan lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burak. Tong hilap subscribe jempolna bagikan di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru Hara Alam Siluman. Ujung ngedengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Sanaya moal rek poho leungeun ki jurang rong buntung teh kupolahna yaksa, anak tua kampung Bantar Jati Girang. Anu teu kurang-kurang matak ngagebeg kana hatena sanggeus kabireung aya awewe ngajajanteng gigireun ki jurang rong. Si awewe mah di baju bodas tapi gagaya bagana mah sarua. Buukna ngarumbai hideung saratonggong irungna bangir bibirna ipis tapi beungeutna celong jeung pias. Ngan sanajan kitu sanaya moal bisa kapalingan saha eta awewe. Sunia, Sunia. Sanaya ngagorobok tarik pisan. Pikeun sakedapan mah dua anak teh silih teuteup sanaya neuteupna kebak ku kaheran jeung kahariwang. Tapi ari si Nyi Sunia mah neuteupna teh sigi anu teu ngawakilan rasa naon-naon. Tiis kucem jeung teu siga nembongkeun ka sono dumeh bisa tepung deui jeung sanaya. Nyai Sunia, kadieu Nyai, ieu si Amang teh cek sanaya nyarita harosos jeung kebeku ka nyeri dumeh ningali teuteub Nyi Sunia anu sakit tu api laina. Tibata Nyi Sunia nu nembalan ngadon sorak ki jurang rong anu seuri matak nyelekit kana ati. Sorana angger matak muriding kana bulu punduk. Sanggeus kitu eta bebegig ngarawel newak cangkeng Nyi Sunia ku leungeun kencana. Teu kungsi lilangan kalayang bae awak Nyi Sunia teh dibawa ngalayang lir anu ngapung. Ki jurang rong ka kalayangan dina luhureun pucuk tatangkalan galede anu harieum. Mireung yen Nyi Sunia dibawa kabur saya gogorowok kana geroan. Sunia, Sunia, Sunia. Kusabab hatena kabaku kabingung. Mikirana nasib Nyi Sunia sanaya lir poho di naon-naon. Anu maja rek nulungan ki mas tanu teh pamustungan namah ngan biur bae lumpat nyusul-nyusul ki jurang rong anu mawa kabur Nyi Sunia. Sanaya lumpat sakalumpat lampet lumpat ngagunakeun ilmu napak sancang. Lain lumpat dina taneuh atawa dina amparan jukut tapi kakalayangan dina pucuk-pucuk tangkal kai nu jarangkung. Keur jalma anu teu weruh kana ilmu kieu mah mun mireungeun sanaya kakalayangan dina pucuk tangkal kai tangtu bakal nyangka sanaya teh sabangsa makhluk dedemit atawa siluman-sileman anu keur ngapung. Padahal sabenerna mah ilmu napak sancang teh nyaeta mangrupa ilmu lumpat anu leuwih mentingkeun ngentengkeun beratna awak. Carana ku jalan ngagerakeun dampal suku sagancangna jeung sacepet-cepetna. Napikeun ka dampal suku teh fungsina ukur noelan pepucukan jeung teu ngantep dampal sinalila nece kana dangdaunan. Ku cara kitu beratna suku teh henteu kungsi neueul kana tincakeun. Basajan pisan tapi tangtu bae henteu basajan saupama henteu dilatih heula mah. Ilmu napak sancang ukur bisa dipilampah ku jalma anu sanggup musirkeun tanaga dina ngalengkahkeun sapasang suku sagancang-gancangna jeung sacepet-cepetna. Pikeun bisa kitu teh perlu ditarikahan ku latihan anu ulet, sabar jeung taya kendatna.
Untung pisan sanaya teh mi guru kaki santa kalawan Daria. Ku kayang-kayang latihan sakumna ilmu pamerek guruna teh sasat geus pindah kabeh ka manehna. Malah mamun Kisanta masih kena hirup heug diadu lumpat jeung sanaya tacantang tu guru bisa ngelehkeun murid. Sabab katangan pangabisa sanaya teh ayeuna mah geus ngeleuwihan pangabisa nu jadi guruna. Atuh ari geus inget ka palebah dinya mah sanaya teh bet ngarasa sedih jeung nalangsa. Salela ieu manehna bisa mertahankeun kahirupan teh ku alatan jasa nu jadi guruna. Tapi sangkilangnya guruna boga jasa anu sakitu gedena. Manehna mah tu ka mautna Kisanta henteu kungsi mulang tarima. Mulia pisan geningnya jalma nu geus bisa nempatkeun diri jadi guru. Panjen guru teh ngan saukur mere pangaweruh ka murid. Bari jeung henteu mentah pamulang tarima. Pahingan atuh mun aya menyebutkeun inta guru anu kungsi ngawurukan sarupaning ilmu. Nya ilmu hirup ulah kumaha nyebut urut guru. Ulah abong kena poe ieu geus teu diguruan deui. Ka guru bareto teh nyebutna urut guru. Kacida teu sopan. Sabab sanajan eta guru geus lila ditinggalkeun ku urang. Tapi ari pangaweruh pamere manehna mah teu leungit. Jeung umpama kitu hartina guru teh tetep guru jeung ajenan teu leungit. Ceuk sanaya jero hate sabota kalayangan dina pucuk dangdaunan. Hujan teh geus lila eureun ka Sugri. Malah lian ti kitu poe we geus mimiti rayan caang. Peuting geus kaganti ku beurang tapi sanajan kitu ari papedut dina diri sanaya mah teu kungsi leungit. Hate sanaya angger haleungheum angger maleukmeuk. Kumaha teu rek kitu atuda naon-naon anu kumanehna dipigawe teh kabeh oge bangkar. Kabeh oge taya nu metu. Sagala rupa anu geus diajam kumanehna sasat gagal teu kaala buahna pisan. Nulungan Ki Mas Tanu teu bisa atuh nyusul-nyusul ni Sunia anu dibawa ku kaburan ku Ki Jurangrong oge angger susah. Sakitu sababaraha kali geus nampeuh hareupeunana oge. Sanggeusnya haudagan teh ngaleos teuing ka menditungtungna sanaya teh camak brek di sisi walungan. Capek hate, capek pikir jeung capek awak, sasat kabeh sagala karasa. Ingat-ingat yang loba udagan anu teu kahontal antukna sanaya teh ukur sanggup ngusap beungeut. Hampura Ki Mas. Kusabab moho teuing hayang milaan kepentingan pribadi. Aing teh jadi bolai nulungan anjeun Ki Mas. Sanaya sanduk-sanduk menta dihampura. Hate sanaya handeueul sagede gunung sanajan tadi Ki Mas Tanu kekeh embung ditulungan. Tapi harita mah manehna teh ngarasa yakin yen bakal bisa nulungan Ki Mas Tanu. Masing nyabara mara bahaya ngancam ti ditu ti dieu. Bedil sama gereng jeung gobang ting solodor tapi hate sanaya mah harita geus gilig gerek nulungan Ki Mas Tanu. Jeung pasti bisa. Cek sanaya di dina jero hatena. Ngan mah anu ngalantarankeun bolai nulungan Ki Mas Tanu teh dabongan sanaya kagodah yang nulungan Nyi Sunia. Kusabab perhatianana pindah kana nyusul-nyusul Nyi Sunia anu dibawa kabur abur-aburan ku Ki Jurangrong. Atuh pamustunganna mahlat bae poho kana cita-cita hayang nulungan Ki Mas Tanu teh. Hampura Ki Mas. Hampura ai. Cek sanaya bari cengkat terus lempang sosoloyogan kaditu kadieu. Tapi nahnya manehna geus milampah salah dumeh ninggalkeun urusan anu leuwih badag tur ngadon ngagilak kana urusan pribadi. Nah anu kangaranan urusan pribadi teh henteu wajib. Maksudnya henteu leuwih badag mun dibandingkeun jeung urusan anu leuwih umum. Sanaya bingung sabab dua anana oge sabenerna mah henteu bisa dipasing-pasing kitu bae. Bahwa urusan anu ngabaud kepentingan umum, bahwa urusan anu sakadar kepentingan pribadi. Keur ukuran kemanusiaan mah sarua pentingna. Aing teh memang hayang nulungan Ki Mas Tanu sabab perjuangan Ki Mas Tanu teh keur kepentingan umum karasa pisan. Tapi aing oge perlu nulungan Nyi Sunia. Sebab ieu oge penting jang hirup aing. Anu perlu dipatotoskeun mah
boh ke urusan umum, boh urusan pribadi. Sabisa-bisa kudu bisa ditarekahan kalawan saimbang. Tur dua anak kudu bisa kaungkulan. Ulah kawas ayeuna kieu. Cek hate sanaya keheul ku kahengker dirina. Enya rek kumaha teu ngarasa hengker da sasat dua anak oge ku manehna mah henteu bisa kahontal. Nulungan ke Mas Tanu anu geus gagal atuh ngababarik ke jurang rong anu ngiwat nisunia oge sarua bolai. Sieun katempuhan ku hatena dumeh teu junun nulungan ke Mas Tanu. Pamustungan nama sanaya teh lempang deui muru ka tempat di mana tadi indit. Sanaya teh rek balik deui ka tempat begalan pati antara manehna ngalawan pasukan kumpeni. Sanaya inget di ditu teh si Iket Hideung oge sarua keur bajuang. Malapan harita teh sasat babagi tugas. Si Iket Hideung ngayonan kumpeni jeung sanaya tugasna nulungan Ki Mas Tanu. Bos Iket Hideung ambek aing. Debongan aing teu bisa nulungan Ki Mas Tanu. Cek hate sanaya kebeku kahandeul. Basa sanaya keur leumpang muru deui ka tebeh kulon di tengah jalan Pasanggrok jeung si Iket Hideung. Barang dua anak geus padeukeut si Iket Hideung teu tatap pasini nyirintil ngarajang sanaya. Kituna teh bari gaplok rampilingan pipis sanaya kenca katuhu. Sakedapan sanaya babangkieungan da meuni asa katura lengan. Malah mamarasna hampir kagedageun jeung undak jadi ambek asa dianiaya. Ngan sanggeus manehna ngamaklum naon pangna si Iket Hideung ngagugudag sanaya jadi sadra. Sanaya ngarti naon pangna si Iket Hideung ambek mane ngagugudu. Atuh ari geus nyaho kitu mah sanaya teh ukur cicing wae teu nyingcat sumawana teu ngalawan. Waktu awakna dicas cari tampilingan teh. Nepikeun kagetih ulawaran ti saban juru biwir jeung liang irung sanaya. Kakara si Iket Hideung teh eureun nganiayana. Nah sia teu ngalawan ah. Ayo, mun sia rek malik ambek. Lawan si aing. Buru kurang ajar. Lawan si aing. Cek si Iket Hideung beri gaplok deui nampiling pipis sanaya. Anu digaplokan mah anggar we ngajengjen bari ngeluk tungkul malah mah getihna anu ulawaran oge. Teu disusut-susut acan, diantep bae sina nyurulung maseuhan hariguna. Mun sia ngajedog bae, artina sia ngaku kana kasalahan. Ya, ngaku sia. Ceuk si Iket Hideung ngamangkeun peureupna. Sanaya anggar ngajengjen nganggo sabab peureub buleud geus diamangkeun rek nonjok beungeutna. Sanaya maukur peureum saeutik oge henteu hayang nyingcat atawa nakis. Ngan sakitu sanaya geus peureum ari peureub si Iket Hideung mah masih keneh tacan tepi. Padahal sanaya mah geus tumamprak yen lamun eta peureub nyasar, irungna pasti pengek atawa malah nepikeun ka ancurna pisan. Brai panon sanaya beunta tetela si Iket Hideung teh henteu tulus ngaheumbatkeun peureupna. Nah sia ngajodog bae. Sia geus ampa rek ojor. Ceuk si Iket Hideung. Ditalek kitu sanaya ungge. Tuh, mana kitu oge tetela sia teh aku salah. Ceuk aing oge kitu, sia teh pangkawara. Boga dosa sia ka aing. Sabot aing ngajorag kumpeni kapan sia teh diatur supaya geuat nulungan Ki Mas Tanu. Tapi batan dipilampah mah sia ngadon mabur. Mabur ka mana sia ha? Omong si Iket Hideung sewot keneh bae. Dicarekan lak-lak dasar ku si Iket Hideung, tiba tanembalan ngadon ngalabuhkeun awakna kana taneuh. Geek bae diuk andi prak manilungseun pisan ka tenjona teh. Kunaon sia mani tenangan kitu ha? Mendek oge aing nu kudu capek mah. Sabab aing mah sorangan dihurup ku puluh-puluh bala di kumpeni deuleu. Ari sedengkeun sia mah ngadon mabur nyawa ka mandi. Padahal mun sakirana sia ngarasa gimir mah heung nya capek teh anggalna tuh. Meureun ku aing teh sia moal make kudu diajak badami segala rupa. Ka bau-bau sungut. Cek si Iket Hideung ambekeun keneh bae ka Sugri. Sanaya anggar ngaharuk keneh bae atuh tepikeun ka sakitu kalina si Iket Hideung teh geus tumanya deui ka da meureun ngarasa panasaran.
sampai mengajora company sia teh loba bacot meninya asa pangludeungna tapi ari ayeuna kunaon sia teu ngajadog bae cenah sanggeus ngarenghap menang sababaraha kali pamustunganana sanaya teh nyarita rumasa kami teh salah cenah bari masih keneh ngahru keun bae da jalma mah kudang kasalahan malaikat deulun kana salah mah tapi kilang kitu dipiharap sia teh ulah ngahajanyeun kasalahan cing pek sebutkeun kasalahan naon bae nu ku sia geus dipilampah teh sanaya ngahulang heula salila-lila ngan sanggeus kitu pok bae medar kajadian anu kungsi karandapan sebenarnya mah kami teh hampir-hampiran bisa ngajait ke Mas Tanu saumpama teh kaburu aya gangguan omong sanaya gangguan aya gangguan naon gitu darak-dak sanaya teh nyarita deui waktu kami rek mawa kabur ke Mas Tanu ke eta tempat datang musuh kami lelahna teh Ki Jurangrong ngadenge eta caritaan sikeut hideung ngareret ka sanaya kami kungsi ngadenge kana eta ngaran teh ngan anu aheng jeung anu tegenah kadengena ceuk sikeut hideung aya permusuhan naon antara sia jeung Ki Jurangrong teh loba anu jadi perkara nama tembal sanaya tapi eta sakabeh teh dimimitian tina polah-polah jahat manehna Ki Jurangrong teh jahatna ka bina-bina bogaeun murid ngaranna Ki Marsona boh guruna boh muridna polahna estu sarua lir munding rarakitan lir kuda papasangan pangabeukina teh nyandeangan budak parawan disisip madu ka parawananana disisip getihna terus dipateni cenah majang nyampurnakeun ilmu kasaktianana Ki Marsona anu jadi muridna Ki Jurangrong ku kami dipateni ku sabab kitu kami teh jadi musuh gerotna Ki Jurangrong atuh ayeuna manehna taya kendatna ngintip-ngintip cinga dodoho kami jalma-jalma anu deukeut jeung kami nya diala nya dikakala atuh kaasup pamajikaneun kami nya Sunia ku manehna diiwat ceuk sanaya nyaritana semu pegat-pegat sabab hatena jadi keheul jeung ngarakacak deui mun geus inget kana nasib Sunia kadua anakna Nyi Rodiah kapan ayeuna mah Nyi Sunia boh Nyi Rodiah teh geus jadi korban Ki Jurangrong si iket hideung oge ngahulang ari geus dibejaan kitu mah mana pantas satu sia jadi culdog-dog tinggal igal daya nu dianggap lebih penting deui omong si iket hideung nya rumasa kami lebih mentingkeun kahayang lulungan Nyi Sunia tibatan Ki Mas Tanu kisilah mun ukur kami wungkul anu bisa ngarasakeun mah kumaha langsana jeung kumaha keheulna nya kian pamajikaneun dikakayat jeung dilurujit musuh omong nangaruk tapi leungeunna ngeupel di paparaket siga anu keur nahan ambak ka arti atuh ku aing oge tah mah ngan aing tetep we ngarasaan deul kusabab sia kaganggu ku urusan pribadi balukarna nya urusan anu badag kaboler ayeuna mah mun urang hayang ngajait Ki Mas Tanu teh bakal leuwih susah deui omong si iket hideung tapi nyaritana teh geus teu pati sosorongot jeung kawas tadi jadi leuwih hese nya omong sanaya kerung jadi leuwih hese deuleu tembal si iket hideung dengekeun ku sia sanaya bahasa pasukan kompani anu ngajorag teh bala bantuan Rabul meninggalut ngungkuy ngebandaleut ngebat datang Pinang anu tadina pasukan Pajuang ngepung kompani teh jadi sabalikna giliran pasukan Pajuang anu dikepung ku pasukan kompani musuh teh lian ti jumlahna mang tekel-tekel katambah ku pakarangna anu leuwih modern ku kami kabireungeuh loba balad Pajuang anu tiwas ku bedil atuh ari geus kitu mah kapaksa aing oge birat omong si iket hideung deui rumasa kami salah henteu mantuan kisilah sanaya ngeluk handeuleun kadong dora ongkoh deuleuh
Anu dimaksud sia nulungan teh lain mantuan aing ngagelutan ku benih, tapi sia kudu bisa ngajaib ke Mas Tanu. Ceuk si Iket Hideung nyempad omongan sanaya. Nya cek tadi ke eta mah kami nu salah. Oh menggeus lah. Da aing gue ngarti kana kasusah sia. Ceuk si Iket Hideung deui. Tungtung nama duana teh bab bae jarempe da meureun karasa capek minangka gantina anu disarada teh beuteung maranehna ku kurubukan. Aduh, aing meni lapar kieu euy. Geus 2 poe teu kararabana naon sabenerna mah. Omong si Iket Hideung bari ngusapan beuteung. Da sabenerna mah sarua we nasib sanaya oge kitu. Nyaeta geus 2 poe teu kararabana naon ngan bisa dianggap ngalelewe. Nya bisa dianggap ngalelewe manehna mah henteu milu carita kitu. Tapi minangka gantina nganjung bae sanaya teh nangtung. Ka mana ari sia? Ceuk si Iket Hideung milu cengkat. Har, ongkoh lapar. Rek neangan dahareun kami mah. Tembal sanaya. Oh syukur. Cik geuwat ini kitu. Naon we lah. Sakur bisa didahar mah. Rawel we euy. Ceuk si Iket Hideung atoheun dume sanaya rek balang siar neangan dahareun. Sababaraha halilana sanaya teh ninggalkeun si Iket Hideung anu karek nyegerek di sisi jalan bakat tingku capek tea. Ana balik deui teh geus mawa satiiran lauk sagede dampaleungeun. Ku kabeneran pisan di sisi leuweung teh make aya rawa-rawa bari di jero nating sarepet rupa-rupa lauk. Aya bogo, aya mujair, aya nilem jeung lauk-lauk sajena. Mireungeus si Iket Hideung nang karak bengkang bari sumut calangap jeung kerek nyegerek ku sanaya mah henteu diganggu. Malah manehna majongjon we mirun seuneu ku ganda soli jeung awul. Sanggeus durukan sedenge gedur lauk teh diteiran ku regang awi bari terus bae dipanggang. Atuh teu kungsi lage ka ambe hiliwir seungit lauk kabeulem. Kajeun keur kerek nyegerek oge ari ngambe beuleum lauk mah si Iket Hideung teh mendingan gurinjal hudang. Geus kitu maluak liuk neangan di mana eta ambuan teh datangna. Sanggeus nyaho di mana aya durukan si Iket Hideung teh sasat mending ngajleng nyampeurkeun durukan. Sia mah licik euy, mun itu ngahudangkeun aing. Ceuk si Iket Hideung gigisik panon da hayang molotot nyarekan sanaya. Si Iket Hideung ngasurkeun seuneu nepikeun ka lauk teh ka ganggang deui atuh minyakna teh mani girinyi. Sawareh manyak celakan kana durukan meniting jerejes jeung seunggitna angin-anginan. Si Iket Hideung leungeunna ngopepang teu daek cicing bari sungutna baceong ngitung panggang lauk. 1, 2, 3, 4, 5 cenah. Loh, pasti sia teh geus menang 10 sikinya. Bagian sia bagus beak. Kari meureun bagian aing nu 5 ieu mah. Omong si Iket Hideung teh bari nyewolan belum nilem geus kitu mah dihuapkeun. Aduh, cenah sungutna mani samutut. Basa cacarita kitu teh tina bahamna kabireungeuh haseup ngelun jeung tina sela-sela bibirna ngalembereh minyak lauk. Sanaya mah ukur nyaksian ukur nyenghel we. Sanaya mah ukur nyaksian ukur nyenghel we. Sok we beakeun kabeh. Keun bae kami mah teu kaagihan oge. Cenah nyungkut. Har, ngaruh ya dan kaagihan gitu. Oh. Omong si Iket Hideung bari cacamuilan keneh. Ya cenah tuh. Dan nungguan ukur sare ngaguher tembal sanaya. Siapa boleh dengan toloyo. Tuh aku kalau lauk hari lah hasilnya ukur 5 siki ya. Pasti ku sia disumbeutkeun sabarehnya. Ceuk si Iket Hideung bari siserian keneh. Tapi kitu teh bari nyokel laukan traku rokrak geus kitu mah dibetrikeun diarahkeun kana beungeut sanaya. Eta betrikan teh ngagunakeun tanaga nepikeun ka disadang hiuk balas ku tarik-tarikna. Sanaya ngajudi yen si Iket Hideung teh keur ngajudi kamampuhna. Lauk teh balawarna mah ditarik pisan lamun diantep kitu bae tangtu bakal naplok tarik kana beungeut sanaya. Lamun eta beungeut ulah kabaledog lauk meureun kudu dicingcetkeun.
ngan lamun kudu nyingcet resikona lauk tengah celang nyokaman di jeung moal kadahar. Atuh supaya bisa kasanggap bari jeung dampal leungeunna ulah ngarasa peureus atawa si belum lauk teh ulah hancur kusabab dibaledogeun tarik. Sanaya teh kudu ngagunakeun akal carana dampal leungeun anu rek dipake nyanggap lauk teh. Rada dikulawitkeun ka tukang nepikeun ka lauk anu dibaledogeun teh henteu dipabagku tanaga deui. Tapi eta tanaga teh semu dileumpeuhkeun da dibawa ka tukang teh. Plok. Belum lauk teh naplok pageuh dina dampal leungeun sanaya manis siga anu nyepot. Tapi masih keneh weuteuh henteu bubuk henteu hancur. Ningali sanaya bisa nyanggap belum lauk bari bener si iket hideung teh ngagak-gak seuri. Halus euy. Halus. Cenah bari neuleun, bari neundeun heula belum laukna geus kitu mah terus ngeprokan ka bisa sanaya. Sabalikna jeung sanaya manehna mah saeutik oge henteu ngarasa agu dumeh dikeproka. Malah anu puguh mah keheul we nu aya. Awas ya, dibalas wae. Ceuk hatena. Bari nyarita kitu teh sanaya mah geuwat ngajawang lodong anu deusian cai nginum anu tadi ku manehna dibawa di sisi rawa. Sanggeus lodong dirawel geuwat dibaledogeun maneh tarik ditujulkeun kana awak si iket hideung. Tah, sanggap cai keur nginum tah, ceuk sanaya. Bari maledogeun lodong teh lain baledog biasa tapi bari jeung ditanagaan di barungku ilmu betrik simeut. Blawar siut plak. Awak lodong teh ku si iket hideung lain disanggap tapi ditakis. Ngan nakisna teu tarik da buktina teh kadenge ngabeletak. Tapi sanajan nakisna teu tarik oge kabuktian mah lodong cai teh ngacleng jauh ka luhur. Di awang-awang teh lodong teh murilit malik tur liangna nonggeng ka handap atuh sabatae eusina teh nyurulungu curug ka handap. Cai anu ngucur teh ku si iket hideung ditadah ku sungutna anu ngahaja calangap bari tangga. Si iket hideung ngalegik nginum nadah cai tina lodong anu ngalayang di awang-awang teh. Eureun-eureun ngalegik teh sanggeus lodong turun deui. Sampe mah eta lodong ninggang kana tarangna si iket hideung nyodokeun peureupna ka hareup. Hayya! Cenah Gurowo. Bareng jeung eta lodong teh ngabelesat tarik mulu awak sanaya. Kusabab teu kaburu nyingcat atuh awak sanaya teh ngajol ka luhur bari jungkel jumpalik salto di awang-awang. Bari salto kep lodong teh ditewak pageuh. Waktu awakna turun kana taneuh bari terus sila lodong cai teh tetep pageuh dina leungeun katuhuna. Ningali eta pintonan si iket hideung mah geus keprok deui wae. Hebat euy. Cenah. Hebat. Tapi eta belum lauk ulah dibeakeun sorangan. Sanaya ngajeleng ka hareup geus kitu bari ngagunakeun gerakan anu kacida gancangna. Tiran lauk anu karidua siki deui teh geuwat direbut ti hareupeun si iket hideung. Naenco eta kajadian si iket hideung mah ngan ukur ngabarakatak seuri. Cenah. Atuh ningali si iket hideung siga anu keur bungah teh sanaya oge jadi milu ngaheuheuh seuri. Dua anak teh pamustungan nama sadari akei-akeian poho we yen tadi mah marehna teh dusdis alatan loba pagawean anu bangkar. Sok sia, sing seueuh heula teh lalebok teh. Sabab sakedeung deui urang teh geus kudu miang deui. Omong si iket hideung heulaan ku kumbah leungeun da meureun manehna mah geus seueuh dahar laukna. Miang ka mana? Cek sanaya bari milihan cucuk supaya henteu kahuapkeun. Ari sia hirup teh ukur hayang genahna bae. Nah sia geus poho kana kasangsaraan Ki Mas Tanu. Manehna teh ku pasukan kumpani keur dibawa ka Batavia. Angke di ditu rek sina unggah bale batangan cenah. Neuleuh para dalam sejena anu dihukum pati kami hari Ki Mas Tanu oge di Batavia teh nya bakal dihukum pati. Lumatak samemehna Ki Mas Tanu dihukum pati ku urang kudu ditulungan. Ceuk si iket hideung nerangkeun dugaanana. Ngadenge eta pangira sanaya ngarenghat sumpeg nya berat kacidah yang nulungan Ki Mas Tanu teh. Tapi sanajan sakumna beratna nya sakumaha beratna oge da manehna teh keukeuh kudu nulungan.
Numatak basa si iket hidung nyarita kitu teh sanaya mah langsung unggul. Hayu atuh, urang menyang deui. Cek sanaya bari cengkat padahal dahar lauk teh tacan beres pisan. Beakeun heula atuh lebokna tah. Cek si iket hidung sebab sanaya siga anu teu bener daharna. Satungtungkeun mas tanu teu acan bisa kajait mah. Nyata acan bisa kajait nasibna. Dahar naon oge, moal karasa nikmat. Omong sanaya bari kukumbah leungeun. Ayo atuh, ari kitu mah. Walon si iket hidung ngajak cengkat. Sanaya jeung si iket hidung lempang pairing-iring muru ka tebeh kulon deui tujuanana eces. Eces pisan rek muru Batavia sejanulungan ki Mas Tanu. Henteu kawas zaman ayeuna ka Sugri. Ari zaman baheula mah di wewengkon Jatinagara muru ka Batavia teh perlu waktu 2 poe. Ari nu dimaksud Batavia teh lain Jakarta sagemblengna kawas cek ukuran zaman ayeuna. Tapi ukur wewengkon Sunda Kalapa anu perenahna aya di sisi laut. Nyaeta di wewengkon Jakarta tebeh kaler mun ceuk hitungan ayeuna mah. Zaman harita mah ieu wewengkon teh mangrupa padataran handap anu sakur patempatana teh ukur di wengku Kurawa-rawa jeung Leuweung Ganggong Simagonggong. Cek anu rahul mah jurig dedemit katut siluman-siluman teh keur marijihna bumetah di eta wewengkon ka Sugri. Ieu teh wewengkon padaleman da ari di muara walungan Ciliwung katut ti wewengkon Sunda Kalapa sisi laut mah. Kaayaan teh geus rame kacida keur ukuran zaman harita mah. Sunda Kalapa teh memang geus rame ti zaman karatuan Pakuan Pajajaran keneh. Dina zamana Pajajaran diratuan ku Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja anu mingpin ti taun 1482 nepikeun ka taun 1521. Pakuan Pajajaran teh geus ngayakeun hubungan dagang jeung bangsa-bangsa di dunya saperti jeung Inggris, Prancis, Portugis atawa jeung Spanyol. Atuh geus puguhing hubungan dagang jeung nagri-nagri nu aya di daratan Asia saperti jeung Campa nyaeta Kamboja mun ayeuna mah, jeung nagri Parasi nyaeta nagri Iran mun ceuk ayeuna mah, jeung Cina atawa jeung nagri-nagri nu aya di sabudeureun Nusantara mah geus dianggap biasa. Pikeun ngayakeun hubungan dagang jeung dunya luar, Pakuan Pajajaran ngebogaan genep palabuhan internasional tur salah sahiji di antarana nyaeta Sunda Kalapa. Sanggeus karatuan sejen anu ngagem agama Islam muncul palabuhan internasional nu tadina bogana Pakuan Pajajaran teh pamustungan nama ragrag karena kekawasan kerajaan Islam sanggeusna Banten jeung Sunda Kalapa dirurug ku Cirebon anu dibantuan ku Demak. Dina tahun 1527 Kanjeng Patahilah ti Cirebon ngaganti ngaran palabuhan Sunda Kalapa jadi Jayakarta. Pikeun pangeling-eling jayana pasukan Cirebon jeung Banten dina ngarurug Sunda Kalapa. Tapi lamun beuki maju ka hareup, nya zaman beuki maju ka hareup, nasibna Sunda Kalapa kalah kagunjang ganjing. Sanggeus kumpeni datang ka Nusantara dina taun 1578, tur nganggap Sunda Kalapa teh mangrupa wewengkon penting keur dunya dagang. Dina pamustunganna mah ieu palabuhan teh jadi milikna kumpeni ka Sugri. Malah ku kasombongan urang Walanda harita sanajan ukur bari ngobrol ngaler ngidul paselang jeung nginum-nginum arak nepikeun ka marabokna. Para patinggi Walanda anu mangkuk di Nederland mutuskeun cenah hadena mah Jayakarta teh ngaranna diganti pae jadi Batavia, nyokot tina kecap Batavier. Nya nyokot tina kecap Batavieren. Nyaeta salah sahiji suku seler bangsa Eropa anu jadi bibit buitna atawa karuhuna urang Walanda. Nyati harita di tempat pesta pamebokan dina tanggal 12 Maret tahun 1618 Jayakarta teh dirobah jadi Batavia. Batavia sakaol disebut Batawi. Kaayaanana beuki rame bae sabab Gubernur Jenderal POC harita anu mingpina teh nyaeta Jan Pieterszoon. Jan Pieterszoon Coen boga cita-cita yen Batavia teh kudu jadi hiji kota dagang internasional
anu rame di daregdegu kaum padagang sadunya. Batavia kudu jadi puseur dayeuhna, pusirna ekspor rempah-rempah anu dihasilkeun ti Nusantara. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula edaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.